Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama abdi Muhammad Fauzan Najim di kelas 11 IPA 2. Di dieu bade maca resensi novel kanggo tugas bahasa Sunda. Identitas bukuna nyaeta make judul Saenggeus Halimun Perai karya Aam Amelia. Novel ieu boga 76 kaca diterbitkan tahun 1882 ku Rahmat Cijulang. Berantar di Bandung jeung Garut. Novel ieu galurna maju make tema lika-liku kahirupan. Tokoh jeung panokohanna nyaeta Inu nu labil jeung teu dewasa, Emak atau indung-inu nu nyaah, Yuyung adina Inu nu teu dewasa, Awit bager nyaah jeung sabar, Mamih atau indungna Awit nu teu bertanggung jawab, Obos nu ngajak kanu berbuat salah, Mila nu munafik jeung ngahianat, sareng Ira nu ngajak kanu berbuat salah. Sinopsis novelna nyaeta nyaritakeun lika-liku kahirupan pasutri anyar nu boga masalah masing-masing. Novel ieu musat di kaputusan Inu sang pemuda nu milih kawin jeung Awit, anak babaturan emak nu hamil di luar nikah. Kaputusan Inu nu kawin tanpa mika cinta Awit ngan boga tujuan saukur natupan aib keluarga. Hubungan nu geus Inu jalin jeung Mila ngilu kandas gara-gara perkawinan eta. Mila milih kawin jeung lalaki lain. Inu nu ngarasa dihianati Mila hirupna jadi teu paruguh, ditambah ku hasutan babaturanna si Obos. Hirup Inu makin teu jelas arahna. Babarna anak Awit ge diacuhkeun ku Inu. Teu aya tanggung jawab ti Inu. Tapi sababaraha waktu ngaliwat, Inu sadar bahwa kakeuheulan Inu ka Awit teh gara-gara Inu nu teu pernah ngabuka hate ka Awit. Inu sadar yen kudu aya rasa mika cinta ka Awit ame hubunganna bisa jalan jeung Awit. Ngan Awit ge boga hak keur keheul ka Inu nu teu tanggung jawab ka Awit. Tapi Inu nunjukkeun bahwa dirina teh geus rubah ka Awit. Ayeuna mah Inu hayang tanggung jawab jeung ngabuka hatena ka Awit, siap jadari lalaki Awit. Amanat nu tiasa ku abdi ambil di carita ieu nyaeta urang kudu bisa bersikap dewasa. Maksudna nyaeta apal manu nu salah manu nu bener, jeung ulah sampai anggapan urang ka saurang jalma ngabutakeun kumaha jalma eta sabenerna. Sakitu wae ti abdi. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.